ngaran perang aya menang aya eleh. Al-qital sijal, perang kalah menang cek Kangjeng Nabi. Al-qital sijal nu dipermasalahkeun majalain eleh menangna tetapina urang berdedikasina semangat himatul aliyahna urang ngadirikeun negara Islam, ngadirikeun agama Islam, semangat eta nu ditingali. Adapun menang jeung elehna urusan Allah. Al-qital sijal, perang itu kalah menang kadang kalah. Masalah. Sebab lamun selalu menang bae sungkunan ti Allah. Urang model dagang, untung bae sungkunan ti Allah. Bere setahun untung, setahun dibere merosot. Kayak untung deui, kayak turun deui. Abeh urang mikir, oh horenganan terletak lain di urang, horeng tinu maha kawasa bae kitu. Urang sehat 10 tahun, sebulan dibere gering. Nu dihitung geringna bae nu sehat teh pernah dihitung. Sehat 10 tahun teu pernah dihitung, gering sabulan geus diomong-omong wae. Oh, aing gering sabulan masyaallah, geus teu ngeudah dahar teu ngeudah nginum datang ka aing diwasupkeun ka rumah sakit, diopna mah sabulan. Aing nu 10 tahun ku sia teu dihitung-hitung, goblok da jelema eta. Jadi nu teu ngeunahna bae teh nu dihitung teh jelema mah. Wa kana linsanu ajula, emang manusia mah kos kitu, kos urang boga pamajikan. Urang barahan we tah, nyana menta tah, nyana menta tah, keur mah aya 10 tahun. Nyana menta sakali we teu dibere, haju bae geus. Boh weaan, palagi pelit. Salaki pelit jasa salaki pelit cenah. 10 tahun urang di bageuran sakali we dipelitan, geus ka mana-mana urjanana. Tah eta awewe teh kos kitu jahanamna awewe. Karawang. Tah. Eta ge sarua, urang ge emang eta mah perwatakan urang. Urang kuari 10 tahun dibere sehat, teh dihitung-hitung sabulan dibere diopnam, geus diomong deui, diomong deui. Beak lagi geus diomong bae. Aing sabulan di rumah sakit beak 50 juta, masyaallah. Eta diomong deui 10 tahun sehat teu pernah diomong-omong. Di samping eta deui Allah nyoba wasaiat dengan kejahatan-kejahatan, kegorengan-kegorengan. Dibere siksa tsunami, dibere siksa angin beliun, dibere gempa bumi, dibere paila, dibere macam-macam penyakit. Maksudna Allah mere kanikmatan, maksudna Allah mere siksa. La'allahum yarji'un. Harapan Gusti Allah dibulang baling ku Gusti Allah, dibere nikmat, dibere siksa, kebagusan, kegorengan, kejahatan, kehadean eta teh supaya. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah tadi merintahkeun merangan para musyrikin, para kafirin supaya satu agama, hiji pangeran, yakni Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Ngeunaheun lamun pangeranana hiji sa Indonesia Allah hungkul, tetapi moal lantaran baheula ge di Madinah musyrik tetep aya, di Mekah tetep aya sumpal sempil. Sanajan di Madinah ketika Kangjeng terus layakeun dakwah teh, ieu Yahudi teh kucar-kacir lari ke Israel. Berarti kan teu tuntas eueuh aya bae tetep atuh komo ayeuna. Umatak di negeri Indonesia baheula ketika urang merdeka musyawarah teu eureun-eureun ngadirikeun negara urang apa negara Islam apa negara demokrasi dengan berbagai musyawarah dibarengan ku istikharah timbullah negara demokrasi. Sebab
dengan bahasaku anfusakum wa ahlikum jagalah diri aranjeun masing-masing wa ahlikum jeung ahli aranjeun kabeh naro tina neraka. Urang kita ngajaga diri di negeri urang, aman di negeri urang, tetapi kumaha lamun aya Islam di Malaysia anu teraniaya, kudu dipikiran anfusakum wa ahlikum. Di negara urang terjadi misalnya negara Islam menurut Bung Karno, tetapi di Birma aya muslim nu teraniaya, ieu kan ngajadikeun huru-hara. Tetapi dengan ngayakeun tindakan urang kabehan di Indonesia nyieun negara bentuk demokrasi, alhamdulillah Islam nu disuklak seklok ge ternaungi. Jauh wawasan Bung Karno sehingga para tokoh-tokoh masyarakat, politisi Indonesia, ulama-ulama sepakat dengan dalilku anfusakum wa ahlikum, sebab di urang bakal teraniaya lamun urang teu memikirkeun di luar urang. Ku ayana urang memikirkeun di luar negara Indonesia tetap ternaungi. Satu-satuna urang jieun negara urang negara demokrasi. Alhamdulillah sampai saiki ora robah-robah. Iku mah mengkeluk we robah negara mah ya ora ge. Si mengkeluk iku ya kudu dibombardir mah. Negara mah ya ora opo-opo preman deui. Aing bener tante bake preman di dinya eta. Aduh. Coba belajar ieu naon negara ngaranna Jawana dirajeg. Geus ai Jawa rajeg bahasa kapepet bae ka Sunda. Terus ya tadi bae dok Sunda mah. Itu naon Jawa-Jawa. Urang rajeg eta, masyaallah, hampura rajeg lah. Teh. Geus ya alhamdulillah. Dirasakeun kurang. Masyaallah ti mimim ti merdeka. Tanggal 16 Agustus merdeka. Alhamdulillah. Ti tanggal 16 orang merdeka, 16 Agustus. Hah? Maksudnya isukna. Atuh lain pinter ya budak nyanyi. 16 Agustus tahun 45. Bapak Kolot marah. Wah, sian 16 Agustus 17. Besoknya Pak. Bapak Kolot teh heuh ge budak gitu. Geus atuh kumaha sia bae gitu. Budak wari mumpung disalahkeun. Tetep mumpung disalahkeun. Aya bae ngahelak. Tah. Ieu negara urang alhamdulillah tentrem ngeunah. Sakieu dikorupsi bae terus masih kene subur. Diperangan ku urang timur jadi bagian Indonesia sakiceup leungit. Oh masalah. Sabaraha pulau anu kuari di zaman pemerintahan si eta biasa bae urang. Emas dibawaan ka Emrik. Atuh kieu-kieu bae urang mah biasa. Eueuh masalah. Jadi iku subur-subur negara Indonesia, ya Allah, ya Rabbi, atuh tongkat jadi tanaman. Masya Allah. Indonesia subur, lain lalagaan subur. Allah karim. Kadeleuna ge kurang kasuburanana datang ka susu ge gulede. Subur di Indonesia. Suara geus dibawa. Subur lain lalagaan. Nah ieu kuari kurang teh dirasakeun indah tentrem. Orang Amerika datang ke Indonesia terasa surga.
Urang Maroko datang ke Indonesia, Masya Allah Indonesia surga. Urang Misro datang ke Indonesia, hoi komo di orang Misro aja ke Garut, waduh banyak amis di jero ceknya itu Misro. Urang Arab datang ke Indonesia, atuh surga. Urang nyaba ke Baghdad, letah geus nu akur. Nyaba urang ka Yordan, letah nu akur makanan-makanan asem kabeh. Datang urang ka Iran, sugan di Iran malain deui leuwih parah nyatiris jadi bere asem. Uyuhan teu malengcret ge. Terus ya bade ka Uzbekistan sarua makanan nu pas tapi urang nyana maka urang waduh cek jana makanannya enak-enak. Nyarina nu mantak di Indonesia mah jelema barodo sebab dalar. Barodo di urang ngaji can ngawuduk can jadi. Kupat atuh geus segala rupa, malah janjian di jalan kene siapin. Ka guruna mencan sasalaman ka tukang uduk geus kontek-kontekan yan. Ya Allah Indonesia ya. Subur lain lalaga Indonesia. Masya Allah karim. Haji urang teu nyaho APBD sabaraha anu aslina atuh biasa bae. Pembangunan keur dibangun sakitu teu dibangun sakitu di urang mah biasa bae kulantaran tentrem subur. Jar rakyat bakuari ge eueuh masalah deuk kumaha ge anu pasini mah jadi luhur. Nu ieu hayang ieu, nu ieu hayang ieu, nu ieu hayang ieu, nu ieu ngagorengkeun, nu ieu ngagoreng. Ya urang mah kieu-kieu bae saha bae nu jadi presiden, tukang toge mah dagang toge bae. Tah nu paling hebat ahli tasawuf. Kumaha ahli tasawuf mengasingkan diri di jero hate pek bae maneh henteu kumaha ge perebut jeung pasini mangga aing mah ngeunaheun jeung nu boga dunia jeung Allah. Pek ku siapa sinikeun ta jabatan, pek ku siapa sinikeun ta dunia, pek ku siapa sinikeun kagungan. Los aing mambung ka ciwit ka bawa daging, aing mah indah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Didengekeun mah ngeunaheun. Ngeunaheun tah ngadengekeun mah coba praktek da. Praktekna masyaallah. Aya bae nu ngajakan ka Golkar. Aju wani piro sira. Aju bae geus wani piro. Ya Allah ya Rabbi ta. Ai urang embung ka ciut ka badagi mah mangga bae tah urusan itu. Cenah kiai musik melu ulama geus moal milu hayu bae ngadoakeun bae hayu geus. Henteu cenah ieu mah dibere sabaraha deuk marena gitu. Kira-kira gede oke. Kira-kira leutik henteu. Yang naon tuh leutik mah gede mah sakalian ka neraka babarengan. Tak kira lamun urang geus bisa nentremkeun diri jeung Allah bakal nikmat. Ja kieu-kieu bae tiba heula ge. Kieu-kieu bae terus bae. Adapun kerusakan memang jelas ma min zamanin illa ba'dahu syarrun. Pasti leuwih isuk leuwih joret tibatan ayeuna, pageto leuwih joret tibatan ngan lain berarti haju cicing, tetapi tetap kurang ditugaskeun dakwah minimal lingkungan urang supaya tala lentrem sekupuran sakumaha bisa nentremkeun dindinalah tugas urang jadi naon kuari sok gerak tentrem-tentremkeun umat supaya nu dagang tentrem dagangna anu di pasar tentrem di pasarna, nu di kantor ngeunaheun di kantorna, nu tani ngeunaheun tanina, nu ngaji tentrem ngajina. Tah lamun geus bisa nentremkeun situasi eta jelema karak. Urang bae ngariung asal aya kiai eta biasana tentrem. Urang bae babagi berkat asal aya si eta bae hareudang jeung urang teh. Asalna si eta mah ngacak-ngacak bae. Aya beta maksudna perasaan-perasaan model kos gitu teh. Nah, ieu perwatakan pembawaan manusia tergantung hatena masing-masing.
kesimpulan nama negara orang kuari aman, polisi ngaman-ngamankeun, TNI nentrem-nentremkeun, pemerintah keur ngalaksanakeun tugasna kalawan mestina, para pedagang kabehan keur ngeunaheun, kiai-kiai atuh ngeunaheun jasa malah nu hayang disumbang mah disumbang jasa. Nah, yang sumbang, minta deh, bere deh, ya ayo guys. Ngeunaheun berarti kan, masalah, tangan lamun kafir kuari nyana nyerang ka urang wajib ngalawan. Ya Amerika tepuguh tekaruh nyerang ka urang lawan. RRC nyerang ka urang tepuguh tekaruh lawan, wajib ngalawanna urang ulah menang sawat, ulah lawan bae tetep bae dek ngarusak ka negara urang komo ka agama lawan. Tak tinggal kuari bahkan ngarusak da jana kiai melalui politik, lawan melalui politik sabisa-bisa urang, berarti tugas para pemain politik. Geus lamun kuari keur kalut kadengene kurang pantes lantaran urang mah jelema handap di luhur teh keur kalut kadengena main goreng-gorengan, main hoak-hoakan, main silih-silihan pantes lantaran meureunanan asa kageser lain sakadar jabatan. Tetapi ieu nagara dek dikamanakeun mun urang mengikuti terus urang ge bakal ngahanju-hanju. Ngahanju teh bahasa Jerman. Ngahanju. Tah. Pantes. Sebab KBG keur memperjuangkeun nu ieu memperjuangkeun kesatuan negara Indonesia. Ieu ge naon kitu ngaran memperjuangkeun kesatuan negara Indonesia. Atuh ieu mah ngahiji bae atuh mantak naon. Nu ieu memperjuangkeun kesatuan. Nu ieu kesatuan. Atuh mantak naon ngarobrol nya tah. Ngarobrol da ieu teh Indonesia ieu. Teh urang ngeunaheun di handap. Cak urang mah kos kitu tapi politik mah lain kos kitu. Politik sadetik bisa berbalik, sadetik bisa berbalik. Iyalah politik. Nu mantak ulah wadi-wani main politik, lamun bangsa pikiranana teu handle, teu kuat. Bisa TBC. Ulah geus we urang kieu. Sia atuh bagian anu kaditu berpolitikna, aing mah bagian anu tarantrem lah bae. Los. Penting perjuangkeun kabeh ngeunaheun. Tah. Instruksi ti Gusti Allah teh musyrikin kudu diperangan. Kafirin kudu diperangan. Supaya satu suara pangeran teh hiji Allah. Instruksi dilaksanakeunlah aku para sahabat ngaran perang. Aya menang, aya eleh. Al-qital sijal. Perang, kalah menang cek Kangjeng Nabi. Al-qital sijal. Nu dipermasalahkeun mah jalain eleh menangna tetapina urang berdedikasina. Semangat himatul aliyahna. Urang ngadirikeun negara Islam, ngadirikeun agama Islam, semangat etana nu ditingali. Adapun menang jeung elehna urusan Allah. Al-qital sijal. Perang itu kalah menang, kadang kalah. Masalah. Sebab lamun selalu menang bae sungkunan ti Allah. Urang model dagang, untung bae sungkunan ti Allah. Bere setahun untung, setahun dibere merosot. Kayak untung deui, kayak turun deui. Abeh urang mikir, oh horenganan terletak lain di urang, horeng tinu maha kawasa bae kitu. Urang sehat 10 tahun, sebulan diberi gering. Nu dihitung gering na bae nu sehat teh pernah dihitung.
sehat 10 tahun teu pernah dihitung, gering sabulan geus diomong-omong wae. Oh, aing gering sabulan, masyaallah, geus teu ngeunah nginum datang ka aing diwasupkeun ka rumah sakit, diopname sabulan. Aing nu 10 tahun ku sia teu dihitung-hitung, goblok da jelema eta. Jadi nu teu ngeunahna bae eta nu dihitung teh jelema mah. Wa kana linsanu ajula, emang manusia mah kos kitu, kos urang boga pamajikan. Urang barahan we tah, nyana menta tah, nyana menta tah, keur mah aya 10 tahun. Nyana menta sakali bete dibere haju bae geus. Boh weaan, salaki pelit. Salaki pelit jasa salaki pelit cenah. 10 tahun kurang di bageran sakali be dipelitan. Geus ka mana-mana urjanana. Tah eta awewe teh kos kitu jahanamna awewe. Karawang. Tah. Eta ge sarua, urang we emang eta mah perwatakan urang. Urang kuari 10 tahun dibere sehat, teh dihitung-hitung sabulan dibere diopnam, geus diomong deui. Beak lagi geus diomong bae. Aing sabulan di rumah sakit beak 50 juta, masyaallah. Di samping eta deui Allah nyoba wasaiat dengan kejahatan-kejahatan, kegorengan-kegorengan. Dibere siksa tsunami, dibere siksa angin beliun, dibere gempa bumi, dibere paila, dibere macem-macem penyakit. Maksudna Allah mere kanikmatan, maksudna Allah mere siksa. La'allahum yarji'un. Harapan Gusti Allah dibulang baling ku Gusti Allah, dibere nikmat, dibere siksa, kebagusan, kegorengan, kejahatan, kehadean eta teh supaya nyana ingat balik tina kapasekanana menuju kesolehan iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harapan teh kos kitu. Eta keur ka Yahudi, keur ka urang ge sarua. Kuari urang ti leuletik teh sehat ke waktu dibere muriang. Teh maksud Allah supaya ingat ka nu nyeun sia. Kamari mah huntu teh mani rapih kene deh, barang kuari huntu teh masyaallah, barang ngadahar uli kotrek cek jana ieu uli kunaon aya keramikan uli, heran aing mah ieu uli aya keramikan ditereuy bae horengan barang ngaca huntunya na hiji dianggap keramik kunyana. Coplok geus kuari mah gareham geus eueuh di dieu geus eueuh kamari mah beuh ngadahar anu teuas-teuas boro-boro jengkol siki asem ge kuat, kuari mah geus teu kuat nyana. Maksudna ditegor ku Gusti Allah, lain sia tahun tu nu aing. Ingat sia ka aing nu nyeuna. Kamari mah ceuli ngadenge pohara jasa, berbagai suara-suara. Urang deuk ngadenge seni Sunda ngeunaheun, urang deuk Betawian ngeunaheun, okak-ekek. Kemudian orang ngadenge band, ngadenge orkes, rock and roll dan lain sebagainya. Suara-suara ngeunaan. Sia sageunahna bae teh ceuli nu aing sia. Mulai sababna mah macem-macem, kapanasan teh, tidagor teh, gering panas teh, dek bae kurang kuari melegpag ceuli. Ngomongnya aduh dok, nggak kedengeran apa-apa dok. Ini telinga saya dok, korek-korek udah terlain cager, makin bahaya, makin kaditu makin makin tekadenya orang nyarakan dokter, goblok ta dokter. Kamari mah gercan ka dokter aing aya setik bakari mah geus sating eueuh. Maksudna naon Allah supaya naon? Ingat lain ceuli sia nu aing. Sakedeung deui boro-boro ceuli nyawa sia cokot sok aing. Mata nu kamari mah dedeleuan urang barang beunta bos satengah dunia kadeuleu. Begitu orang neule di Singapura macam-macam jelema aya. Begitu orang neule di Ambon Hararideung aya. Neule orang di Bali beuh nu lalancip kikiran aya. Neule orang di Bandung masyaallah make kebaya. Parahyangan masyaallah mantap jasa. Neule pamajikan orang jibrud. Kadeuleu ku urang. Kadeuleu mata. Cak Allah, sia lain nu sia ta mata nu aing. Awas sia ku aing, dingerikeun sia tak saeutik. Mulai rada ditrahumkeun, mulai rada ditekadeul ka belah dituna tekadeul. Lain nu sia nu aing. Gering lah urang, jantung lah. Kemudian paru-paru lah, kemudian beuteung lah dan lain sebagainya lah. Eta ona masih kena deureus. Aya anu awakna sehat, nu hiji da teu fungsi. Ieu mah pan puyeng kana hulu. Duit boga, awak sehat tapi teu fungsi. Kuari gae jelema na.
dirahasiakeun tapi teh belah kenca sih. Iya mah dina masalah peperangan instruksi ti Gusti Allah kudu merangan kafirin jeung musyrikin supaya ulaya fitnah satu suara agama teh hiji lillah wala yubadu gairuh ulaya nu diibadahan salian ti Gusti Allah. Perang ketika perang menang ieu kan aya jarahan gonimah ngaran jarahan perang teu bisa semau gue teu bisa sakahayang urang tapi aya aturan-aturanan iyalah dek nyaritakeun cara pembagian gonimah baheula kuari malah perang lagi geus henteu dina perang lagi motif perang lagi lain deui urusan-urusan peperangan ada geus lain urusan peperangan syara wariba peperangan teh peperangan geus hese dicaritakeun perang kan baheula mah aya medan Hunain Badar Uhud aya medan perang kuari mah perang teh teu nu salah ge dibombardir bae budak leutik ini atuh di perangan kumaha teu kudu di perangan tapi ditembakan bae jadi geus membabi buta geus eueuh aturan adab-adaban eueuh adab-adaban kuwi terus bae lamun urang ningali Rohingya jelema dibeulung supkeun ka kuburan dibeulung jelema dikampakan jelema diragaji geus adabna luar biasa motifna naon agama kumbung-bungna aya agama Islam di negerinyana hayang ulah aya Islam di negerinyana atuh urang bisa bae sebenarnya di negara urang ge mayoritas aya embung aya Hindu di negara urang bombardir sakicep ujana di negara urang lamun urang endek main balas-balasan tetapi bangsa Indonesia mah piawai teh kitu oh ieu mah geus takdir ti Gusti Allah kajeun aya di urang mah amankeun bae lah urang mah urang nya namanya anak urang kumaha di Indonesia mah nikmat jasa. Naon jasa lamun ieu nisbat di luar negeri urang geus peperangan bae. Teu puguh teu karu urang RRC dararatan ka dieu haju dijarieunkeun KTP sementara urang Indonesia bae ge hese deuk nyeun KTP lamun di negara batur acak-acakan ujianana. Tapi di negara urang biasa-biasa saja. Tenang-tenang saja. Ku bodona urang. Ya ku bodona urang. Iya tuh sabaraha ribu naga di negara urang RRC datang ka dieu. Hayu dijarieunkeun KTP dalam rangka engke sagedeung deui di pemilu supaya mutlak di antara prediksikan kadinya tetapi keur lain keur cara kadinya ge atuh deuk nanawana negara batur di undangan ka dieu haju dijieunnan KTP ari urang sorangan hese nyeun KTP tangkap jelemana adili wari bebas deuk kumaha tuh dekuan teh nyerina bangsa Indonesia ieulah meureun di luhur nu mantap kuari keur kacau teh urang mangan sakadar ngadenge ti maranehanana jarayat leutik urang mah tuh di urusan teu naon teu urang mah tapi di luhur teh keur mujuna kalut teh ieu urusanana atuh nyanggakeun sadaya-daya ka urang luhur teh mah tinggal urang mah ngadoa bae mudah-mudahan urang gabehan dibere salam mudah-mudahan negara orang diberi selamat. Mudah-mudahan bangsa Indonesia diberi selamat sehingga orang aya dina katentrem. Kajeun nyana keur parasini sebab mun urang nyaho urang ge ngahaju-haju sarua bae. Aya ketimpangan. Nyaritakeun birokrasi na perdagangan bangsa Indonesia leuk dagang emang teu dipersulit sangat dipersulit. Tapi investor luar di urang, Masya Allah bangun perhitungan dan lain-lain sebagainya. Nah iya urusan nyana tamah urang mah kan sakadar maca di koran lagi undang di pasar, yang beli kangkung pakai koran baca ya etaan, lumayan weh segitu lah. Tuh aya di koran. Nah iya dek carita pembagian gonimah ieu eueuh ieu
kuari ieu baheula di negara urang eueuh sanajan ku urang dicarita-caritakeun ge eueuh lantaran bentuk negara ge geus lain negara Islam dina peperangan ge geus teu nyaho hati jauh urang urusan ghanimah ieu mah baheula perang puguh perangna puguh medanna lawanna ge puguh panglima-panglimana jelas prajurit-prajuritna jelas di Islam saha di kafir saha mulai aya waktuna perang teh saha nu menang jeung saha nu eleh jelas percis adu kekuatan rakyat teu hatunya tentrem eta perang kuari mah urang ningali perang Baghdad masyaallah terus perang Suriah ya Karim perang Yaman gitu keneh baheula di urang perang zaman Belanda aya medan-medan kapan nu mantak aya ngeli di daerah Pangelian makan teu meunang diserang ku Belanda madak ini wari mulai geus bejaan isuk Sukamantri bakal diserang ku Belanda penting instruksi ngeli tuh ka ditu tuh ka mana ka Kendal deukeut ka Kendal ngeli ka santri ngeli sebab daerah ditu teu meunang dijamah aman kan di Pangelian malah baroga anak di Pangelian gitu biasa bae sekolot ge ngomong tah sia mah tah hasil ke ngeli masyaallah ngeli ge orang baroga anak atuh boro-boro ngeli di urang di Ethiopia bae anu di embargo ku Amerika gede ka hulu anakan bae tah mah kos kitu mah tilok pasini tah mah kos kitu mah asal katoel ces beres pagawean kiai pugunya anak kuari lawan perang di Indonesia geus bedan terus saja orang ningali kuari Baghdad terus ningali orang Yaman ningali deh atau terus bae mana bae nu kahayangnya anak ajupan kuari mau make eta radar mana di deule di luhur mana daerah mana nu dek dibom mana daerah mana nu dek bom babari kuari ya Allah ya Rabb ieu urang jadi kos kieu kuari jadi canggih-canggih kemudian atuh kebablasan sieun lamun urang nyaritakeun urusan dunia sieun bae tapi ketika kembali ke Allah kasih kumaha kembali ke Allah na iya teu deuk daun dipake kasieun jatuh perang ge wayah paeh mah paeh bae ndek naon pake kasieun jasana jan teu perang wayah miskin mah miskin bae ndek naon pake kasieun atuh perang lantaran jai teh ngalaksanakeun tulisan-tulisan di suluhi qadim baheula di azali urang sisienan karugi-rugi urang lantaran geus selesai Allah ngalaksanakeun tulisan-tulisan kuari mah tinggal prak ndek naon nu dipikiran tah lamun urang kembali ka dinya ka tauhid nyurusup ka jero qalbu urang eueuh nu pake kabingung eueuh nu pake kasieun hiji Allah kumaha cak Allah ngan ieu dek ngayakinkeunana langsung ka Gusti Allah teh kahalangan ku kahayang-kahayang urang kahalangan ku nafsu-nafsu urang nu mantak ketika urang loba keneh kahayang anu bakal ngahalangan ka diri urang moal tentrem hirupna lantaran beusih teu hasil kahayangna tapi lamun dieuweulkeun kahayang-kahayang nama hiji bae kumaha Gusti Allah moal bingung ngan endek kumaha Gusti Allah teh kapan eta teh lain bantrak-bantrakkeun boro-boro batur anu teu ngaji urang ge nu ngaji teh endek kumaha Allah teh hese jasa lain hese hese cacak-cacak urang nu ngaji hese atuh momo nu teu ngaji mah jauh belum di mana-mana tuh ya iseulah urang kumaha Gusti Allah bah disungut mah bisa bae hate mah lain deui maraka cabang hese tah hayang pas kumaha cek Gusti Allah mantap
belajar mata kurang ngaji gitu supaya belajar sagesa belajar supaya ner-neran ke belajar itu supaya bisa kan lamun geus bisa mah tentrem ieu atuh ya perang-perang bae we henteu atuh henteu dan ngarep-ngarep perang teu gambung-embung perang teu kumaha Gusti Allah bae nu ngatur negara kajen teuing kurang dihalangan waya acak-acakan mah acak-acakan bae sebab naon sebab tulisanana meureun tahun sekian kudu acak-acakan bae negara kudu rapi antara sanajan loba anu deuk ngahalang-halangan bajingan-bajiganana tapi tulisanana di Lauhil Mahfuz bakal rapi beres atuh beres bae tah lamun urang geus datang ka dinya tentrem atuh nyanggakeun sadaya-daya ku bagus ti Allah bae nu penting pagawean urang naon ieu mah nu can karuhan di pikiran Haji keur nih mikiran negara ieu jadi kalut kieu Masya Allah, ieu kumaha anak incu, ieu. Haji geus salat, embung salat lah mikiran negara wae mah. Je, tak kieu aja tolol eta kieu. Ai negara di pikiran ai salat henteu. Tah, ieu loba jasa tertipe Ki Haji kos kitu. Mudah-mudahan tak Ki Haji kitu dipanjangkeun umur ku Gusti. Geus amin bae nyana meureun. Ketika peperangan antara mukminin jeung kafirin kemudian aya dina menang kaya ning model perang Badar anu geus dijelaskeun ti heula tadi walaupun eta kafir nu sakitu lobana mukmin anu sakitu saeutikna dengan bantuan Gusti Allah melalui malaikat Allah mah gampangkeun padahal tanpa malaikat ge tetapi ieu mah sunnatullah kuantitas anu saeutik tapi berkualitas anu luar biasa penuh keyakinan ngalawan kafirin pimpinan Abu Jahal Abu Sufyan sakitu lobana tetapi na dimenangkeun ku mukminin na ieu peperangan ieu nu jadi kacamata sehingga aya jarahan-jarahan maka diaturlah jarahan-jarahan tersebut melalui ayat ini. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' wallahu a'lamu bimaradi wa'lamu pada nyarahu anjeun kabeh kajahokeun gua anjeun kabeh annama ghanimtum sayanjana perkara nu ku anjeun dicokot kalawan paksa melalui peperangan setelah peperangan teh dinya aya harta-harta di antarana kuda-kuda perang di antarana baju-baju perang di antarana perbekalan-perbekalan dengan rampasan-rampasan paksaan maka jarahan aya di tangan mukminin dek loba dek saeutik kumaha cara ngabagina fa anna lillahi khumsahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wa anna lillahi maka tetap sanya tetap eta ka Gusti Allah kumusawari 1/5 jang Gusti Allah wali rasul jeung Kangjeng Rasulullah maksudna jang Gusti Allah teh bagian 1/5 teh penghormatan ka Kangjeng Rasul yakni yamurufihi bimasya Allah marintahkeun melalui 1/5 teh kumaha cek Gusti Allah ka Rasulna hiji khumusahu lillah teh wali Rasul ieu jang Kangjeng Rasulullah 1/5 jang Kangjeng Rasulullah Masya Allah pembagiannya seperti gitu kemudian nu sajana mana walidil qurba jeung karabat Kangjeng Nabi
karabat Kangjeng Nabi teh khusus min Bani Hasyim Banil Muthalib mana deui saperlima teh wal yatama jeung para yatim-yatim yakni budak-budak muslimin anu mararawat bapana dalam kaayaan falalakir mana deui wal masakin jeung para miskin-miskin yakni muslimin anu ngabogaan kabutuh bari harta teu boga mana deui wa bisabil jeung jelema anu ngalaksanakeun perjalanan di perjalanan aya kabutuh bari nyana jauh ti hartana na ieu Gusti Allah diatur tina 1/5 eta geus moal kaharti geus pasti moal kaharti bejang naon jeung kumaha atuh ngajina ge kakara aja perang ge jante moal geus moal cek kula ge moal kula ge teu kaharti cek kula ge teu kaharti geus ieu ngan dibaca bebokan mantap pelebang ngaji koski mah nundutan eueuh masalah ieu mah pelebang ngaji koski mah dipake moal ngarti henteu cak anu belah hareup teh ieu kiai menundutan kula mah geus atuh mimbabi afdal teh mah mimbabi aula ngarenjak we tungtung namanya tuh ieu geus eueuh ieu dipikih ge haja cerita-cerita pikih ayatna ieu dilaksanakeun moal komo di negara urang mah negarana geus lain negara syariat tapi ieu bajang koleksi ilmu pembendaharaan di jero hate urang bahwa horeng melalui aturan Al-Qur'anul Karim seperti eta terjadilah kamari urang keur huru-hara ramean kamari toko-toko teh digedoran teh nyaho nu ngagedoranana saha pasar-pasar digedoran komo Cina-Cina mah digedoran reformasi teh kamari teh keur tengah-tengah digedoran Cina-Cina mah nu geus kalalabur ka Singapura nu aya ge terus manehna cindekem di imah masing-masing atawa neangan kasalamatan tokona diantepkeun ku nyana digedoran tinggal masyarakat bae nyokotan gadinya nu mawa mie pipi kecap caknya ieu adalah jarahan perang di mana eta kamari rame oge ulah nu mantak nyaho nama gua keur diuk bae di dieu hareup jelema manggul tipis teh pirang di mana woi cenah ieu mah gonimah seperti gitulah. Kadang lamun diputer ka tukang deui, set masalah gedoran waktu reformasi. Encan kurang diputer ka tukang ketika zaman PKI. Encan kurang diteropong ka tukang ketika urang ngalawan Belanda. Masya Allah kemudian aya Nippon. Urang neuleuh ka tukang kadang-kadang urang senyum sorangan, seuri sorangan seperti eta lah Indonesia. Masyaallah karim. Tokoh masyarakat anu geus membaur jeung masyarakat bakal ngahadang ka Cina-Cina. Tetapi di deketan ku Cina kunaon jadi malik anu tadina berat ka masyarakat jadi berat ka encek. Eta kan dongeng kamari. Di zaman baheula zaman kitu Jepang kitu kene zaman Jepang anu sakitu poharana disebutake Rambosa orang tanpa macaan kitab Rambosa tanpa macaan buku ngadenge ceuli urang ti kolot urang pos ya Rambosa datang kadengena ge serem zaman Nippon mah Rambosa sia nah etalah katukang kurang terus puguh zaman Belanda beuh 3 abad terus kebelah dia dah kamari reformasi Masya Allah karim urang lamun nyaritakeun neuleuh katukang tak eta teh urang terbiasa seperti kos kitu cek Syekh Abdul Qadir jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sabenerna mah lain kos kitu ayeuna kudu nama urang sidakep sinuku tunggal merenung timimiti balik kalakuan urang kumaha baheula di Jakarta zaman dagang pinuh ku ngabohong
Terus urang jadi geng-gengan waktu di Jakarta teh aya sabaraha jelema nu dicabok ku urang. Kabelah dieuna urang ngosok nutur-nutur tukang cimplong. Main koprok, main dadu urang di dinya waduh kadang-kadang ti mimiti sit gorenganan kabelah ditu nama jadi bandar. Belah dia udah terus nonton golek kadang-kadang di handapeun panggung nyolokan bujur sinden. Nah terus sinden dipaksa dibawa ka imah dikekeuk. Diasupun ka imah ta sinden teh jaka deuleu geulis masyaallah barang kana leubeurang horeng tepos. Gorenganan bujurna ditambahan ku angel. Sial jeung balik sia ka ditu mantong. Nah iya kalakuan seperti eta renungkeun jeung Tuhan Syekh senyum sorangan urang apakah mengarah ke surga apakah mengarah ke neraka geus urusan nagara mata negara urusan diri urang henteu kumaha kahareup ulah pati di pikiran teuing encan buah paeh isuk ya urang mah geus pikiran kahareup bae masyaallah ya alhamdulillah boga beas bo aya saton geus aing mah sataun teu kudu meuli beas aing mah cukup biasa buah datang buah henteu umur ka sataun ku urang geus dipasinikeun aing mah sataun ieu mah alhamdulillah boga titipan di bank deposito aing geus aing mah tenang buah isuk page-toge paeh kahareup urang terlalu ajol-ajolan ka tukang henteu pernah dipikiran nu asli nama renungkeun ka tukang sakumaha tadi ti mimiti balik kahareup stop ulah waka di pikiran lantaran buah hirup henteu per detik ieu urang di mana ieu lah hirup urang nu kuari hirup urang nu kuari ieu nu kuari tah kuari di dieu ieu ge urang kararumpul di dieu buat teuing engke aya nu datangan teu ka imah zuhur iya tuh ger ieu teh apa di jero imah seger ngaji mah ngan kula ngadoa mudah-mudahan Gusti Allah mundek dimotan nu karolot bae lah lalu orang-orang nu kolot bajang geus seubeun nya hirup di dunia lah wah teu nu ngaminan hasud teh ieu golimah eueuh urusan batak urang maca Al-Quran satu huruf dibayar 10 lamun urang paham satu huruf dibayar 70 lamun urang datang ka rahasia nu apal balesanana hanya Gusti Allah datang ka lamun urang diberes sirrul asrar rahasia ning rahasia maca Quran teh asa ngobrol jeung Allah geus cak Gusti Allah urusan eta mah urusan aing sia mah hamba aing kicip sia kicip aing denge sia denge aing geus teh urusan aing tah maca Quran teh kan macam-macam aya nu maca datang ka makharijul hurufna doang dibabagus serta lagam-lagamna zahir aya anu kuari mah di manaan ku urang teh sabisa-bisa urang zahir keneh kuari mana ka jero nah dihayati ku urang makna-mana Al-Qur'anul Karim teh dimimiti dada urang asup ka jero jadi kolbu di kolbu urang dipuatkeun kana fuad dina fuad diasupkeun kana lub sirrul asrar ngaranna didinya ge masih kene encan sabaraha tetapi ketika urang geus dibukakeun hijab inkisyaf tak geus cak Gusti Allah sia mah hamba aing kakasih aing kicip sia kicip aing maca Quran ge tilok tamat nya mah jelema nu geus kitu mah tilok tamat lantaran kaburu blah tilok tamat sugan sataun tamat sabeun teu sebab geus blah kejar-kejaran kudu tamat hizib-hizib geus babur ka belah ditu di hizib-hizib ieu mah asal maca langsung asa amprok jeung Allah pan maksudna maca Quran teh mukalamah jeung Allah huari boga rasa kos kitu atuh teh kudu tamat mentek rata-rata di jero majelis ieu mah tilok tamat maca Qur'anna bolon Abeh pajar wali burung itu jauh Walamu
kanyahokeun ku aranjeun kabehan annama ghanimtum tulisanana dina Al-Qur'an annama teh eta teh qad asat qas adawat ini sor qas adatin sor ini sor wa bi illa au bi inama tapi horenganan anna huruf taukin mana mausul tapi ditulis tapi dituna dihijikeun ai bagus nama kapan ulah dihijikeun walamu anna ma ghanimtum tetapi ti dituna dihijikeun ulah diroba aslina ti ditu kitu bae ngan ngamaknaanna tetep bae anna ma satuhune barang geus makna ma mausul. Nah iya ku bahasa sakalana eta kos kitu panjang dongeng sebab ai biasa nama maanging pastine ya ne adawat ini sor min jumlati adatin sawa ma bi illa au binaman hasor. Nah telemun dina alfiyah mah di mana-mana anak asupan ku emma makafah geus dibacana annama tapi ieu mah anna ma dihijikeun nulisna satuhune barang tah urang nganyahokeun kos kitu bage saha ieu riwayat kumaha ieu kok bisa jadi kos ieu ngaji kolom tah kos kitu hese tah ngaji nah cenah kiai keur mangga sekolah teh jadi hese-hese geus mah mal ngaji bagi parah tuh mah bagi parah geus ieu mah jadi-jadilah bae. Gonimah anu meunang ngarampas tina rampasan perang dengan paksa nundukan kafirin dengan motif lain harta tetapi supaya nyana ngucapkeun la ilaha illallah ketika nyana ngucapkeun la ilaha illallah amankeun ketika nyana henteu ngucapkeun la ilaha illallah boluh nyana peperangan tersebut menanglah mukmin hartana jarah setelah dijarah rek loba rek saeutik cara ngabagina 1/5 ambil untuk Allah yakni Rasulullah ambil untuk zawil kurba karabat kangjeng tibani Hasyim jeung Bani Muthalib jang yatama, jang masakin, jang ibnis sabil. Ainu opat deui bagianna. Nu opat wal asdabul arba'ah ala ma kana yaqsimuhum min anna likullin khamsa lakumus wal akhmasul arba'ah al baqiyah lil ghanimin. 1/5 4/5 tersisa jang ghanimin diatur Imam Syafi'i ngaturna seperti kieu, Imam Maliki ngaturna seperti kieu, Imam Hambali seperti kieu, Imam Hanafi seperti kieu, disesuaikeun ijtihad jeung ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka panjang carita anana ayalah arba'atul atawa madzahibul arba'ah. Bisa tulah mulai jelema perang kemudian dalam peperangan anak jelema teh bisa ngabunuh kafir dedelan anak kudu dicokot jang nu ngabunuhna hiji nomor kedua ketika nyana berangkat ke medan laga medan peperangan nyana teh aya izin negara lantaran nyana mah memang askar atau junud tentara kapan beda-beda aya nu berkuda aya nu lempang nah ieu nilai nu make kuda jeung nu lempang berbeda lantaran aya kudaan jang kudana sabaraha jang anu numpak kana sabaraha nu lempang mah biasa bae aya deui nya naik kuda nya naik kapal berarti kan luar biasa lantaran peperangan jauh kudu nyebrang iyalah diatur ku fuqaha geus urawa dan sakadar caritaanana hungkul horenganan aya aturan-aturanana bagi 5/1/5 jang anu 5 tadi 1/4 iyalah jang negara jang gonimin ku negara diatur nu jadi masalah teh ieu 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya
ketika Kangjeng Rasul aya makan jelas kumaha Kangjeng Rasul geus maot seperti ayeuna andai kata negara Arab perang kemudian sesuai jeung aturan syariat perang dimenangkeun ku Arab tentuna aya gonimahan dek disesuaikeun jeung aturanana ieu kapan 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya duka baheula Kangjeng Rasul teh ieu digunakeun jang Baitullah kuari-kuari geus eueuh Kangjeng Rasulna kumaha nah iyalah ditarasarufkeun ka masalihil muslimin ka maslahatan muslimin eta urusan fuqaha geus kitabna tinggal dibaca bae deuk takrib mangga deuk Fathul Muin mangga deuk leuwih gede ka ditu Mughni mangga deuk di Raudhah ge mangga deuk Mughnil Muhtaj gae deuk Tuhfatul Muhtaj gae tinggal kitab-kitabna eta keur carita Imam Syafi'i jurusanana ashab-ashabna keur carita Imam Malik ka ditu tim Muwattana jeung sajaba-sajabana Hambali Hanafi mangga moal pati jauh berbeda urayan-urayanana seperti nu dicaritakeun dina ayat ieu. Eueuh geus coba. Di Indonesia peperangan teu carita gonimah, teu carita. Malah mancan perang gonimah geus dicokotan ti heula. Gonimah geus dicokotan ti heula. Mun urang nyaritakeun tentang Indonesia Masya Allah karim pohara jasa tentang polisi di jerona pohara tentang abri di jerona pohara maksud pohara teh can digunakeun peperangan tapi nya geus jokotan berbagai-bagai di jerona ya Allah ya Rabbi ya Indonesia subur sakitu dicokotan tinggal rakyat ngek-ngek komo engke mah engke engke teh moal kebal deui lamun jadi ieu geus pajak di berbagai sektor mun jadi pajak berbagai sektor tinggal urang we hati-hati teh kumaha gahareup kumaha ieu kumaha perkembangan negara urang mah urang lembur tetep bae mengamati sanggeusna mengamati kumaha nu bakal leuwih ngeunaheunana sing ada urang geus diajar pinter lantaran urang ti tahun 45 sampai ka itu Bung Karno eueuh urang masih bodoh begitu didik ku Pak Harto masyaallah diktator urang tetep bae hampir bae teu meunang pinter sebab nu pinter tetep dikakalakeun ketika di zaman Gus Dur kepinteran manusia diumbar ayo saanu pinter ayo saanu pinter ayo geus pokona mah kepinteran masing-masing teh coba tunjukkan supaya saha anu jadi pelopor di negara Indonesia. Di zaman reformasi disebut kebablasan disebut henteu oge henteu. Sebab naon masalahna lain masalah kebablasanana ieu kepinteran manusia supaya jadi pelopor Indonesia mana. Dibuka lebar-lebar hayu coba. Kuari urang nonton kan di handap ternyata orenganan pinter nama pinter kabalinger eta tadi boga duit ka kota bodoh aju meuli cabe aju kunena di daharan kucak ku batur lada amis bae bodoh masyaallah hese nu bodoh leuwih-leuwih bodoh di diri urang bodoh ka diri urang leuwih bahaya deui Bang sehingga jangan pernah ngarasakeun nikmat ibadah nyaho pangeran teh Allah tapi henteu digali ku urang sifat-sifat Gusti Allah sehingga zatna horenganan ieu merabah ka diri urang bodoh urang tapi ku bodoh teh masih tentrem keneh kan blot teu daek neangan pinter sok geura pinterkeun teh ieulah aya bahasa in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an cara-cara ngabagi model tadi teh in kuntum amantum billah lamun aranjeun ngimankeun ka Allah fa la mudzalik sok kanyahokeun geura
urusan-urusan ghanimah cara pembagian anak jeung lamun anjeun iman ma kana perkara anzalna ala abdina anu ku kaula diturunkeun terhadap hamba kaula yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon minal malaikati wal ayati eta malaikat-malaikat jeung berbagai ayat-ayat yaumul furqan dina poean perang Badar mantak furqan teh al fariq bainal haq wal batil yaumal taqal jam'an dina poean adu hareupan dua pasukan muslimun jeung kufar sakumaha tadi muslimin teh saeutik bilanganna bari itu maksud perang kapan awal nage tetapi diseranglah ku kapirin-kapirin pimpinan Abu Jahal ku Kangjeng Nabi dihayukeun dengan bilangan anu saeutik ngalawan anu loba tetapi ku Gusti Allah ditulungan ialah minal malaikati wal ayat malaikat-malaikat diturunkeun loba nu ningali sahabat teh ka malaikat make jubah hejo make sorban hejo beuh turun tina kuda anu putih hutet perang teh bahkan sahabat teh encan naon gitu ngaranna encan macok-macok acan encan pedangna encan ditibakeun geus paeh ti loreng ku para malaikat ialah pertulungan Allah Subhanahu wa taala ente kabehan iman ka Allah iman kana kajadian lu diturunkan ku Gusti Allah perang sanajan kuantitasna saeutik tapi berkualitas bisa ngamenangkeun dalam rangka perang Badar sehingga aya jarahan-jarahan cara ngabagi jarahanna sakumaha tadi in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an Allahumma kukumage kawasa wallahu ala kulli syai'in qadir Gusti Allah qadirun maha kawasa kana sakabeh perkara kadang-kadang urang sieun horenganan eueuh nanaon kadang-kadang urang berani horeng aya nanaon Allah maha kawasa Allah maha kawasa mata urang ulah sok sieun-sieun lamun urang sieun kana sangkaan-sangkaan urang cilaka ulah sieun-sieun hayu bae urang laksanakeun geus jelema anu borangan cicing di sisi mah ternyata ya jelema bangona gagah teh ya kunyana dianggap penjahat lupa jangan begitu lompat naik ka luhur begitu naik ka luhur ka handap blok wah tenang horenganan kuburan digali asup nyarakanya tenang ya aing di dia masyaallah cek gana teh tah tidinya nyana neuleuh ieu mah kuburan tuh kan tadina sieun besi aya penjahat besi aya pocong ternyata nyana asup ka kuburan horenganan isuk aya mayit dek dikubur di dinya jadi geus dijieun ti pos sore-sorena waduh bener bae begitu nyana keur kieu jol malaikat mandro buka kaget nyana untung nyana masih kena bisa ngajawab bos saya belum mati bos cek malaikat kenapa di sini? Wah tuh nyana guguran bae hudang. Mantap percaya nyana lamun di kuburan ditanya aing ge katanya cek nyana. Waduh. Wah, lompat nyana. Wah, begitu lompat ke masjid istirahat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Cek jada di masjid mah sok aya pocong. Nu geus sebab pake nyalateun pan di masjid. Di ulah bae pocong cek nyana teh. Nah, moal banyak masjid pocong bener aya yes ya sok ngalalagaing sia ini sia ka ditu ngalalagaing momal sieun suluk bener sia pocong bener apa lain sih suluk kajian gogong mah ge babaturan aing ya sia ngalalagaingnya sia suluk bener orangnya sia mah
Langsung gagoler jadi deui. Mantang gagoler teu bisa maca ayat kursi. Maksudnya mah amanar rasulu bima unzila. Kunaon eta? Sangkaan awalna ieu pajar penjahat. Begitu nya ngagoler beres di dia. Datang nu tadi teh. Baik. Kunaon dia di dieu? Ayo saha nu tadi aing liwat rumpat teh. Oh, kudu disangka penjahat. Pugu aing nyalamatkeun diri beusi pocong. Oh, sarua ieu kitu mah orek. Ceknya eta jadi urang sangkaan jelema bahwa eta penjahat horenganan nyana ge deuk ngamankeun diri. Ulah waka boga sangka-sangka. Mantap tetep tenangkeun ulah sebab engke urang bakal tersiksa ku sangkaan urang sorangan. Tersiksa urang ku sangkaan urang sorangan. Ulah. Biasa bae tenang bae. Ulantaran nyana sangka penjahat padahal saruanya ge keur sieun. Lumpat tungtuna maka kuburan-kuburan paneta. Nah iyalah sangkaan-sangkaan urang anu terjadi ulah pati digugut teh. Pokos jelema boga hutang deuk ditangkap polisi, aya hansip baris bajal polisi. 1 2 1 2 1. Oh, barang. Lumpat. Aya naon ka? Loh, polisi tangkap aing. Cek pamajikan eta mah hansip polisi. Emang jelema boga sangka mah kos kitu bae, kos jelema boga kabogoh. Bogoh jasa kasarwiti urang Cikupa. Masya Allah, eta daun caun nu garing kikian guys, dadah. Padahal daun caun kata tebak angin, dadah. Jelema cinta teh kos kitu. Masya Allah, di hatiku ada kumismu, tertera di hatiku ada bibirmu. Aduh, Masya Allah, geus goblok jasa tekan banget. Wali makan di hatiku ada Allah. Ini mah bingir di Allah di hati. Segala kahunung-hunung aya di dia. Itu geus mah parahnya semening mun ngorak kana kolot. Parah lah eta. Jadi lain dikatkeun ibadah edahan masih trisno-trisnoan keneh bae. Masya Allah. Nah, iyalah sangkaan-sangkaan urang kudu dilepaskeun abe urang mantep nitih kana kayakinan. Urang lamun ibadah dina sangkaan bae ngaranna syariat. Angel ka Gusti Allah teh masih dipermasalahkeun. Tapi lamun geus yakin harak mantep. Teangan yakin supaya leuwih mantep deui ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na ieu mah keur carita ayat tentang instruksi perang. Ketika perang menang maka dina kemenangan aya jarahan-jarahan perang, cara ngabagina geus dijelaskeun dina fikih. Urang mah keur kabeneran maca ayatna fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidil qurba dan selanjutna ieu mah emang teu dilaksanakeun di negara